Karena para wargi layung sena official tepang lawung sareng Mbah Menyan. Ya Mbah Menyan ya pada ya baso cuangki coba tuh suasanana pada hujan. Kedah di basuhan nya kan. Meh teu panik, meh teu panik. Ah ya cuangki ya mah tos birek deui ieu mah satos jantan keluarga we tos langan di kapungkur tuh. Oh. Tayana gantong gunung herang. Oh cai itu. Bakso unggul, Pak. Abdi mah bakso. Nah, bakso yang naon yang tahu itu tapi tahu nggak lauk ke? Tahu bodas kan? Oh. Bakso anu. Duh, Mau buat sorangannya? bakso yang senang spesial. Nah, buat Kang Yus channel anu nyu mancen damel tadi somayan heula ieu. Di Garut somai Garutnya. Oh, Garut ieu mah asli. Oh. Main nama. Wow, ini sekali. Pecing. Istri mah aduh karena bakso temen pas ieu deui Bebas ngaladangan. ini ada keun we tong dihulag. Mang di baswan ya, Mang. Omai jeung tahu kumpul. Tas si bayi ku si Om dibayar. Sok teh. Deririn harian. Enggak sabun dibayar. Apa? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah para warginya tuh pada di iya tapi atas. Tuh, oi. Tahu buan. Sampai tahu buan. Lakuan. Wait. Mau cari yang Pedas. Bakso pedas. Terus guys. Ruangan sederhana tapi aduh biasanya garkeun biasa orang ibu damal nah alhamdulillah pengawas nama gak terjangkau nah misal sawah kau kang dia nah samaran kan wanya atau komplit bentuk apa di awur kan mamanya rada gede amat buat Kang Cimoy official alhamdulillah namanya Kang Cimoy pasnya awas chatnya di YouTube misalnya pada amang teh Kang Cimoy abdi kayak mau ka Subang insyaallah sareng Kang Yus orang gentreng gitu masa gitu ya Pak Wagi layung Sunda official kebamanya atasnya pada nuang rabaso gentannya ngiring ieu nawe penonton ngiring raosna ya Kang oh itu we assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.